Ya Allah ya Robi Gusti Nu Agung ngan aya we coba teh pujeun pun rama teh damang enak teh nuju teh damang di rumah sakit iba barudak santri supi roga halawai kureng-rengan si suing tadi si jangkung teh mudah-mudahan we ya Allah si Jarot teh kuna naon si damang da katinggalina teh tadi meuni gara reuneuk pamunteunna teh dan ajan bengal-bengal ge si Jarot teh ngobong di dieu nuntut ilmu meureun mudah-mudahan we dikasihan keselamatan rot jeung sarerea teh para santri teh ulah aya coba deui atuh Gusti Nu Agung. Aduh, dek nih kos angin gelar mah duduknya itu jeung si Sakar anu swing-swing teh. Nyaho tuh mah. Si Jarwat ning naon geura teh? Ampun. We di lampu. Assalamualaikum. Kan ketuaan teh eueuh, lamun aya mah poin dihantam ribunan. Eta swing sih hiji. Bapana emang bawaan lahir eta mah. Nanti terus dihajar. Euy bapana sakitu sawe teh. Hampir 7 turunan. Teh anak teh poin doakeun kitu amin lah. Raya. Jarang beli seharian kobong teh areueuh buah barudak teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu ya. Rot, Ya Bu ya. sabar mah. Alhamdulillah Bu ya tuh rada hareup bubur teh. Geus kaset deui teh kumaha teh mah. Ibu pan kasih bawaan lagi Bu. Kemarin apa tuh? Menuju itu baru bos awalnya. Tergantung Pak, kira maju mau ada orang aku. Somida. Mau kayak saya narot. Iya Bu ya hati. Iya sampean Bu ya. Hati mana mangan di jadi wae merena. Itu iya Bu ya. Instan gitu merena. Alhamdulillah. Serada cek kasih sama itu. Kata giras deh Bu ya. Burukan cuma baru datang rot. Ya maju. Kemarin itu jadi talalan kayak Dia terus murah. Ya, cakep. Jadi Kamar dah kalau anak badas ya. kita mangan linting we di Bogor. Jarak sekali linting wae kah. Opeh aja deh kan. alhamdulillah. Mana? Pamasi nanti kan. Ada di sampaian batur nek mana. Iya, rot. Asa teh dengan si Soleh, mana si Soleh itu? Itu mau roll ini Bu ya. Mulus betul Bu ya. Ini kan pol. Ngalinting we Junet mah. Geus ganti-ganti yang ngarepanana pang kitu bengek mah keur gitu batu poe. Oleh ya. Sararea. Geus merong we garot mah dan poe sepeun mah. Nah. Untung mah. Ampun. Rokok Pak. Pilih serot di rumah sakit mah AC. Dan kita ngarepona. Perlu gak tetekerna? Beda dulu Bu ya. Ari si Rois kemana Bu ya? Tadi teh ini heula si Rois teh buka bade naon. Heula aya nama geus tong juga geus ngalarong maju we mah hadorohan kami sakumaha we aya. Ya Bu ya. Pokoknya maju geus ngomida. Tanya mereka lebih heula ini. Ya Bu ya. Ojel. Oke tuh teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kagak. Kagak. Namaste. Enak. Kumaha lamun Kang Ida Kang Ida. Pae. Gara-gara diratur kurang kayak uang kehiburanan paliti. Bejes sama jadi preman teh. Berangan-berangan teh. Hari jadi preman mah kudu nanggung segala resiko sih teh. Berangan nih mah jadi preman teh. Terus pakai kau yang bicara nama jadi preman teh. Tah, deng ya aing ngomong. Sia mah jadi pokoknya ulah sieun, susah senang barengan jeung aing. Bertilu bertiga lah, yang penting kita puas, Bro. Paham teu? Mabok heula itu sana mah. Inu heula. Gitu. Marah si inu heula. Acara nu salajengna nyaeta hadiah anu bade disanggakeun ka Mang Junet di Bogor. Waktu sinarang tempatna mangga disanggakeun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Jarwo, yuk kelas tenang tuh itu jam ke tuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Nah, tak. Kan jadi preman kecil. Malah ada was-was kene oi. Ngahaturkeun nuhun ka Mang Junet anu parantos maca kerdiana, mudah-mudahan didugikeun ka ahli kubuna urang masing-masing. Amin. Amin. Anu salajengna nyaeta acara tutup lain bacaan Al-Qur'an lah Mang Jarwo. Anu bade di Geus pas-pas kana dimual pan tadi. Ini guys ngomong model tong sieun pokoknya mah kita bertanggung jawab. Pokokna mah yang penting mah aing tuan-tuan bisa ngaracun ke eta tah. Dan aing hiji deui kasih buya teh eta aing teh hayang ngaracun eta rupana mah. Berani Kesal sih ya. aing. Aing gak ngaracun ka anu ngaranna buya teh ngajepet urang maka korban. Diaoskeun ku Mang Rahmat di Tasik. Waktu sinaran tempatna mangga nyanggakeun. amen. Udah, tinggal buka kabogo wae lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لنريه من آياتنا. Suara menggelegar gitu. Anak lini. Innahu as-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,
malah. Lamun geus buyana budak pasantren anak kok aing gempar kabeh tembak. Bener. Lagi nomor 9 ya. Tah ieu menang meuli aing kamari. Yoga Mantep, gue nge-play yoga. Deui teh ngeplay ieu mah. Hatur nuhun ka Mang Rahmat anu parantos membacakan ayat suci Al-Qur'an. Acara nu salajengna nyaeta sambutan ku Mang Roes tanya. Ya, Ulang karena acara inti acara penceramah ya anu kahiji ka Mang Aang waktu sinarang tepatna mangga nyanggakeun. Urang jadi urang ieu ceramah. Ulang apa hutang. Bang paling mau udud beak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pokoknya mah aing penasaran keneh. Hayang ngarat si buya itu. Asli Jarot aing lebih dendam kamari kecebulkeun ka Epang kumul ka situ teh kan. Gampang, Pokoknya mana tuang cina begitu kacau kita pasangnya. Jawab saja. ya apa aing? Suruh deh. Siapa aing? Parbut. Paket toh. Nabi para sallallahu alaihi hadisah saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Saudara Nabi nasi saja beriman Allah jadi karena akhir terus teh kudu bisa mengucapkan kalimat-kalimat anu terbaik. Kalau itu bisa mengucapkan kalimat-kalimat anu terbaik cukup diam aw yasmut mencela pilihan fitnah pilihan ayeuna di rumah tonggoreun sifat di rumah biasa postura ulah ustaz sambil celah karena berbeda pendapat sebenarnya ada berbeda pendapat belum bicara dan belum dihindar dan belum bertukar. Aing mentalok waduh sedang gebot jeung aing sedang gebot. Kumaha? Ya tuh, tak boleh beli rokok acan. Dah kitu emang teh jeung bedasna. Ya ngalek udah gede kan ulah teh. Yo. Rekan-rekan sadayana seperhasanahan percopetan perampok perpremanan lah. Lamun kapanggih deui anu ngaranna si Jarot. Apa tuh? Jarot teh Jarot anu kamari ngacebulkeun aing kana empang sadirinya kan. Pokona mah tong bebeskeun aing urang boga besa panjang ieu. Di wahangan anu naon ngabebeskeun. Waduh. Setuju teh sia sada. Setuju aing mah, setuju. Ku teh setuju teh saran aing. Bagus, aing Kapaham teh saran aing. paham aing ge sarua. Sebab ayeuna loba kiai ya ajengan pasti aku sebab berbeda pendapat. Padahal kan ari ngarang-ngarang puluh kiai mah lain kudu dipaseakeun. Ayeuna anu kunut jeung anu kunut pasea. Terus ayeuna anu sujud leungeun tigra, turun tigra pasea. Masing-masing aya dalil anu bisa dipertanggungjawabkeun dan kudu dipaseakeun. Eta salah kesalahan zaman aya. Jadi mungkin pendapat padahal terselesai di zaman baheula. Mungkin masalah dengan mata. Maka baik. Jeung aing mah pokona mah geuleuh eta ngaranna buya. Ya wah aing ge boron sia tuh aing ge geuleuh ti awal aprok dugi dihancurkeun aing keur ngeunah-ngeunah. Babaturan dua bangkal aing. Ternyata aing dihajaran di aing. Geus elehan jadi preman mah. Nyeri. Galwa. Nah atuh nyerakeun di preman elehan kitu.
ngomong SAD ison ke ya nak ya nek. Juga ada jelema pan urang teh kabar dok meureun. Panji dieu mah teh panan berenang Oh iya, pedung lian meliwat lah tugan mah jelema ya. Sama kopi tuh. Kasih ngalun tadi nak itu. Gue gawanya. Ya tadi sana teh urang teh dia. Tadi lah kerja teh apa dia orang Jawa. Dia cuma bacotnya teh nih. Mas mau gak papaes? Waduh. Enggak mas, orang gak bagi papaes. Begini aja cocor. Begitu inti nama, ada ngarang-ngarang berbeda pendapat mah boleh. Yang penting jangan berbeda pendapat dan etan matagi sama. Jangan sampai perbedaan pendapat Anda menghalangi kita untuk minum kopi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya. Lah tutup ya. Iya dia tuh. Udah bagian kabeh atuh. Mana rokok urang? Ngahaturkeun nuhun ka Mamaan anu warana tos panjang lebar. Masih ceramah urang sadayana. Ceramah anu kabawa bade disanggakeun ka Mang Rajot. Mang Jarot. Waktu jeung lebaran jeung lilina Mang Gaganya kageueun. Usut di sekolah edak. Amin Pak. Maju heula maju. Mari teh. Tuh, ayo gojol maaf tuh ya. Joget-joget di rumah. Wah, enggak lagi. Kodam Abah. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok deh. Suara juga bulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Itu kan di sawangku orang Jawa sana. Jawa ini mah Jawa cenah. Jawana Jawa Tengah, tengah Pulau Jawa. Di pulau juga ditinggal mana nama. Ya. Oh, ya buat tinggal di sini tuh. Eta nu cenah anu budak cenah maehan begal. Kumaha gitu cari kana ini. Aina sama anu pikir Eta rokok. nepikeun ka Pureumbun sa anu po. Eta beli sa eta. Jadi santri mah sok talake kudu giras gitu. Jadi lamun dititak buya berarti titangan be nenek nenek yo. Mana titangan be langsung beri ke kami santri. Itu ulah mau kalau posisi kurang. Ini ijak sama. Kumaha aing teh nyawa caritana panan. Jadi umat Islam itu bersatu, rek ormas naon, rek naon, arek tani, arek presiden, arek menteri, arek DPR, arek naonnya, arek saksi, tidak salah lek ge oh eta mah kudu begang meratan barisan di tempat hiji menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jadi masih kena rakyat Indonesia mah satu tujuan, negara tegakkan keadilan, negara kesatuan dan persatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu, tangan tuh, pikiran, dengan punya orang, usaha anak beres. Oh, mana, mujak sebenarnya, apa bisa kita punya? Jadi ketika sama-sama, tuh. Pada gembira ya terjadi itu, ampun yang menggantungkan bapak yuan. Jadi rakyat Indonesia bersatu rapat pada barisan. Ini tempat itu. Jadi kiyo. Jadi budak sekolah, awewe dibegal. Tak untungna saya ka Bogona. Jadi dari jelema mau langsung ninggalkan carana, ninggalkan kata tujuanna, rek cara naon, rek panggawean naon, penting tujuanna sumana manehna. Tujuan Allah, udah salat Allah. Ulah saya carana, apa kita dapat YouTuber dihantam di rogal, disiksa batinna, disiksa otakna. Emang hari YouTube teh naon mah? Urang teh nya. Urang tahu gitu. Dia mau YouTube. Anu santri pariwisata teh. Jika kamu artinya di negara orang mau bencana, dah, usaha naon, usaha perjudian merajalela,
preman-preman kamari lamun kurang tegiro kalah heureun sadeuy untuk rakyat Indonesia khususnya pada saat untuk tegakkeun keadilan dan tegakkeun amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kurang lagi saterima sahabat amar ma'ruf tegakkeun wajib di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, tabrakan di mana-mana, jelema bisa berlutut kok barboyo, berlutut saya sama ini. Bisa aja. Gara-gara amar ma'ruf tegak jadi negara orang sebenarnya jadi sok menghidupkan negara-negara kafir, padahal negara-negara kafir hubungan orang karena dihubungan dengan negara Islam. Pada Saudi, orang negara Cina, mereka turun ke orang mereka turun ke negara Cina, mereka turun ke Arab Saudi. Terus sedangkan Arab Saudi mayoritas umat Islam, orang umat Islam kita kurang begitu ke negara Cina. Karena pemimpinan beda cekai. Cek sejarah, naik kayak kita dulu ya. Bencana di mana-mana. Kedepan ini kesekir ya. Ambulan cuma. Oh, ayo terus. Indonesia Rayaku, wahai negeri tercinta, dosa apa yang telah berbuat sehingga bencana datang untuk itu bisa bergabung menghantam negeri? Kita tanyakan kepada para pejabat negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang telah berbuat sehingga bencana datang menghantam pokoknya rakyat? Kita tanyakan kepada para ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang telah kalian biarkan sehingga mengancam kaum punya negeri? Lalaki modelnya kabogonanya? Ayo bentong. Ewe meureunna. Oh, salah. itu kabogona. Nya. Tadi tulungan ku lalaki nate. Di panhan si begana teh budak sakola eta. Terus jagoan eta. Jagoan ngan sayang negara ini. Kumaha tah? Di sidang eta budak sakola. Cek aing eta budak sakola teh rek dibebaskeun kalah manehna nu dituntut. Negara ieu hakim-hakim ayeuna kalah ngabilan aurang ka kieu. Begal. Atuh betul hitung geus ya kapikir da kuota. Ayeuna udah sakola pan udah kana pemuda yuk. Yuk harapan bangsa. Ditindas begitu. Malah hayon di asupkeun ka penjara model cenah. Ari bangsa asli baradu disusah. Di akhiratun ke pasukan neraka nah. Kalau diselamatkan, kalau dilindungi lamun cara nabeli tanah mah eta teh Iya. Tada. Astagfirullahaladzim teh aing teh. Di negara geus berat kacau pokona mah. Ini nama orang langsung ini ke negara-negara kafir, negara-negara kafir. Barang tamu takkan kudu barang sohat takkan datang. Orang-orang Nasrani, orang-orang Jahiliyah dari itu orang negara yang bersama Islam maju. Gitu ya teman-teman. Jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah. Padahal itu siapa udah main ngomong. Aduh. Aing kuat ceri aing. Politing peneger gitu. Alhamdulillah acara demi acara kami tos brengsek. Nuhun ka Mang Jarot tadi galak pisan bener. Sok nang cerita ngomong gitu teh. Soak mereka. Meta bicara mereka. Boga. Kurang tutup ayat doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parasman. Ya mah kedah. Astagfirullah. Kang. Mereka mana tuh? Enggak seret kasih aku. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Apa ya tadi? Luka tadi pada kamu aja. Disaratan tuh. Eta kan aduh. Karena ya. Jelas. Net. Bulat. Cana kasur dilebat net.
Mana itu kumaha ieu? Kumaha? Tadi si eta ceritanya batu sesuai kita pada teh nyangkeun hampura efek teh geuning bohong. Jigana ngaracun dina kopi eta sekarang aduh Kak gitu sesuainya. Gancangan. segala kan biasa nyereatan gitu teh. Net, bantal mana? Iya, Dok. Gancangan. Waktu Milan dia kasut dek mah. Ini tuh. Net, bangun net. Nyari. Power netnya. Di mana kumaha emang itu net? Soalnya tadi ya aku preman itu racun jika nama Sok jangan maneh mah. Kumaha? silih sangka tuh. Setan tumpukin. Sampai enak begitu. Mana nu nyeri? Tidak ada sekarang Sebentar bola. Sebentar aja. terus Coba ya. Net tungtung Ramona net. siap. Mudah-mudahan dari cageri ya. Bener ima ya. Pun rai teh ima jadi racun kurang ngerengan preman ima ya. Pannya saudara api oke pan tadi. Tos ngaleut naon emang ya. Kopi tapi dah. Bener ya. Nanyin gara-gara wae ngereng-ngerengan si Suing ya. Nama Kang Kumaha ri ampura we bilihna abdi pondok umur Wah, kasadayana maksud itu santri nggak ada, oke nya apunten ya mah ya dina Sosok sadayana itu, kalapatan sing sabar ya. mohon Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau Isa. Ih, kamu nais? Aya naon ieu teh? Datang Mas. Pantat Iya. cecep deh ya. Kesehatan ya. Tos saya nama canda ka bumi. Payang geus jeung lahir. Atana. Harus ada sugan atau mudah-mudahan rete canggih. Alaunan di. Alaunan men. Usep ya, Kemana penting-penting? kalau bapak itu kan super nih. Cah, Yuk naik kali ah. Sering jangan kucak mah tuh ah. Ayo mau usut banjir pak. Di mana banjir? Atau tinggal di berita. Kan antara ya kalau berita-berita gitu. wis ngopi di mana sih? Kumaha emang ada berita? Ternyata usum banjir, matakan ada jelema teh banu galang dana ngabantuan iya geuning bukan musibahan. Tapi nu aneh tas anu kena musibah banjir teh nyalahkeun ka gubernur. Soal, Kapan musibah mah berenges kuduna mah. Takdir. nah berita banjir. Gua gubernur eta berita teh. Nah itu gubernur teh kudu demo aja. Tadi turun ke. Susah. Ya kudu ini nyalahkeun ke gubernur. Ampun ya. Nah, jelema. Jadi itu jadi usep. Hai jadi. Kamu usep emang giras gitu. Diajar usep atuh. Jadi jelema nu usep jelema sabar. Bener. Buya ge keur ngaran masuk usep teh. Iya. Sabar kan Buya. Asal lu santri rogahala, Buya urun langsung turun tangan Buya. Bener. Berangkat. Giras.
Mama ku mama. Mama, abi boleh musuh. Oh, sebenarnya kalau meetingnya ini kesannya karena ya. Ya, Mama. Tempetin tu lah. Atau gua aja jangan. Ayo permas juga, pang bahasa nang Eropa. Ayo napa video kasih itu mah ayo kudi. Bahasa aing boga pikiran. Bahasa aing kudu diselamatkan pemuda harapan bahasa kudu ditindas. Tuh, pantas bagi aing mun kitu. Biasa ngomong jadi kamu. Oh, naik aing, naik aing. Tatang aing naik dah. Pas budak anu pasantren teh ngalan di tengah mah. Budak pasaan ngomong langsung ke dia tuh. Kabalik dia lah, udah deh. Aduh, ya Allah tadi. Ngomong-ngomong ke suku aing setan. Aku. Coba aku. Ya, alam dah. Udah ngerek ngusut. Ada usut lama banget teh. Yun mau ngusut. Ya, maaf, mau teh usut. Nah, deh kak. Maha ya. Ketawak lautnya. Matinya. Allah, ini. Aku mau ke harupna lah. Ayo orang harap Buat menang tuh lauk sana jatuh mau usut oge. Ayah menang lintar itu batu. Oh, nih lentar. Mewah emang batur. Oke, tuh. Mana tuh lintarna? Iya, ngelewat wilayah aing. Naon sih di Ini garis kual ya. Marabok Udah. Marabok. Iya, tempung. Tahan. Geng. Itu gigi itu dong. Ayo, sok. Saya kabarin ngabokong. Lalaki mah hiji lawan hiji. Tanan maksuna guru DS. Itu ka mabok. Ya, begini. Aing Pengel biasa aja dendam, balas dendam aing ngapokna nama. Si Buya oge ku aing diracun ku aing sia. Buatan lain. Dah, Bang Sia. Ya selalu. Sia nu selalu teuing aing teu betah ningali pergerakan lalaki kos kitu bangun. Aing tahan aing kok. Cing, nah dia sebenarnya mah. Ya. Aing sebenarnya mah rek ngomong ka dia aing puasa. Puas aing. Kang Isep Isep Ya naon mah aing cek eta. Aing Sia mah. Tahan kurang tahan. Tahan. Hayu hiji direk 3 lawan hiji ge hayu nya. Pokoknya ceng hari ya. Ya, betul yang aing mah. Ya, tak budak bisa ngomong lagi blip deh nah. Iya pas target utama Ya aduh ayo. Esok jadi heula. Iya heula. Ayo, ya sebagai akan nanti. Esok ya. Preman mau itu bangun. Pakai kowe nya. Oke, sok. Jelas, sok. Baik, siap. Biasa itu ngulang bantuan. Wah, aing. Oh iya, main gentleman atuh, sok. Gentleman mah tarang ngabokong cara sia. Sok. Hanya gua pas pegang rame. Sok. Dia mah ngepek ya. Rame ya. Waduh, mulai kacau ya. Kali itu, bagus deh. Sedih. Ayo, sok. Ayo salam puncak siapa ya, Mas? Aduh. Ayo. Ajar, Mas. Cici. Ayo udah. Nah. Oh, siapa maksudnya? Ngono lah. Yang aing mah. Selalu, anak kemajuan ya. Sok nek kemat naon sia. Ya salah maju ya. Ya gentleman ya. Nek sia maju duan hayu jeung aing. Tidak aing heula teh beakeun sok. Pagujet dah. Erakeun atuh aing. Bakalan eleh. Tunggu bacot lah. Jurus naon teh sia.
Kunaon sia? Rada hareng saeutik. Nyerakeun preman model kitu. Kunaon sia oleng sia? Sok. Lagi cekelan aing kuat nih. Ayo sia. Sia. Kadieu ka aing. Aduh lihat. Kita ngoba ganeng lah. Buset. Jurus mana tak? Kadal meteng. Buset aing. Cicing sia. Oleng ya. Apok. Salah langke. Jeung aing. Ieu jurus pamungkas aing yo. Itu balas dendam eta aing. Modar sia nama ta. Wah, karo. Sia we nama. Ayo sia. Kumaha sia? Anak sasia. Bengal saya hirup teh. Bengal cara aing. Jago cara ngarajul guru aing. Itu benar. Sia. Saja cobos aing saja. Kurang sia. Ayo bisa kali sia. Arek make jurus pamungkas sia, ha? Jurus tanda teh yo. Aing geus tega ningali beungeut nang hariwang kitu. Oh, lain teh. Jel, antem jel. Gajukeun mah. Aing sia heula ayeuna mah. Jinggo jel heula lah. Sia aing heula. Sieun ya aing. Nah, sia wanita. Beungeut hariwang beungeut. Wah, ngomong sia lah. Ayo. Buset. Aku nak naon geus ya. Hah? Wani nanti bang main bokong. Tungguan balak ku aing. Yo.